mata kau ningali kumpulan ibu-ibu, ayo ingat karena minyak goreng. Dan kau cerita mah, dia mah urang ke partisipasi, urang ngahibur. Itu udah 10.000, urang masa ada lagi di puluh bar mainnya. Kalau di puluh, itu pada cara reha pacar nggak nanya gerahnya. Itu kan tujuannya padahal nggak berbeda, ya. Saur Kang Upu sesepuh urang gitunya, pangasuh urang. Ayo dah urang silaturahmi ka RKM supaya urang patepang sareng pamirsa sadaya gitu. Oge urang nepangkeun tah kieu ieu teh model reog teh nya. Anu teh can uninga. Tos rada langka. Mun bade hayang saya mah pengalaman padalang. Sumuhun. Keur kelas hiji SMP saya semupingkeun karaoke. Kitu nya. Langsung duka jilap Lisa pembawa acara naga. Abdi hari teh Abdi. Ya, Bang Tan. Bapaknya Abdi unggul mas aya ieu teh. Abdi SMP ke terus aya. Ari abdi mah teh langgeng gitu RKM teh. Sumuhun langgeng RKM teh gitu. Ya ayeuna mah urang SMP heulanya. Urang doakeun aulana supaya dageungan deui gitu. Oke, urang doakeun doana supaya diageungan deui, kesejahteraan anak langkung meningkat, ngangkat harkat darajat seniman seniwati supados ditingkatkeun, dirangkul ku RKM keun supaya eraeun dinas kebudayaan supaya eraeun. Bang nama daya pancatna lebih. Iya lebih jauh. Diperbaiki lagi pemancar macam deui tidak ditunya, tidak wilian. Tidak sensitif. Nah, hati tidak sensitif naon? Teu nyaho urang teh ngomong cenah. Ayo ngomong hayang, anu ngomong elit hayang gerenya aya hartina teh nyaho sia mah belebung. Cek orang gedean we sensitif. Ai pan ai sensitif cek urang mah pan teri digoreng gitu nya. Jadi digoreng. Ya pan ai teri teh digoreng. Eta mah lampe ngaranna. Pan lamun teri digoreng ngaliuk teh atuh kita. Gitu-gitu. Dasar Danu mata ayeuna urang tiasa ndongkap ka dieu teh ku karena kasepuhan urang Kang Upuy sakeluarganya. Pimpinan urang pape. Kamari anak di Jakarta di sosokan hayang ngomong Jakarta. Awas jangan main kejarian nanti tersurak. Cek urang mah tercugak katanya. Pada mah tercugak ya. Jadi kieu nya degekeun ai dalang ngomong nangan ti soledat saeutik tah ieu bahayana ti soledat teh tah nya. Mantap jadi pemimpin aku kudu jelas. Heuh. Jadi itu mah di korehan ieu kasalahan saya nu leutik ge kasura segala esa. Sabab enteng padalang. Bener aku itu sayangnya. Aduh tersura. Aja ke sare kebocoran percayai. Tanya orang dongkap nakadil hayu orang pak ngahibur ka para pamirsa sadaya ieu mah nya satiasa tiasa gitu nya sumuhun satiasa tiasa gitu tah. Ai hiburan teh aya anu teh bermacam-macam hiburannya, gerak, tari, langkah dan sebagainya nya. Sadayana masing-masing sumuhun. Tah ayeuna mah kieu hiburan teh urang berupa lagu-lagu we lah nya. Gitu tah. Lagu-lagu itu bebas. Rek Sunda, rek Barat, pokoknya mah lagu-lagu Eropa menang, pokoknya mah bebas. Nah, nu seni teh di dieu tah. Sok mangapa lajeng Semua. Saha anu ditunjuk. Tah anu dapat saya jadi MC teh sinana nya. Saya tuh mah. Hah? Itu. Ieu teh si sinana geura. Hah? Sok Naon ini naon? bisa tuh saya jadi MC. Sing gawe bisa teh. Kan sarua menang honor barunan. Nah, gitu. Para pendengar radio Di dia aya orang barat, orang mana bahasa Inggris ya kudu ieu. Nah, kabehna. Ladies and gentlemen. Ladies kadar permen udah mah. Ayo ngelakeun. Pentingnya urang lain. Bapak-bapak ini, ladies and gentlemen. Joking come here. Fourth in the bird. Two in the plate. The out clever out. The name is the ten. Terlalu Batur aing oge nu sageduk teu hati-hati. bisa gitu eta. Ladies and gentlemen, bapak-bapak dan ibu-ibu. Oh jadi bapak-bapak, ibu-ibu. Ayo giliran ibu-ibu. Asal ibu-ibu dan
bapak-bapak, ibu-ibu. Udah makan gerak itu ulah. Bere duit, bapak-bapak mana? Bapak bere duit, ibu dihandap. Bapak dilur. Ibu-ibu. Cok sim come here. Cok sim kampir. Cokot singkong kadir. Si singkong. Cok singkong kadir. Cok sim kampir. Cok singkong kadir. Two in the black. Tuh ada blek. Itu tuan dina jublek. Si singkong teh. Siap in the sheng. Shop in the shank. Disiapan karena seeng. Si sambal teh. The out clever out. Out. Di auran kalapa kolot. The nine is the two. Namanya gegetu. Thank you, I thank you. Kadang-kadang dijual ku si Ayu. Oke, Mbak. MC. Para hadirin, salah ya. Halo. Lokal Pak. Nah, makanya dibalikkan gitu. Eta mah teu daekeun. Ini loh. Loha. Baiklah, pada hari ini Jadi diturunkan pada dalam. Naon? Iya. Egi jangan berkata-kata tuh. Nanti ribet nih. Darah tuh. Nah, Siangkan mau bagi rezeki berenang. Atuh-atuh rek ngomong ngan calana. atuh mana jangan nyolong-nyolong. Teh nyawa lakona. Ribet jadinya gua. Baiklah, nanti dulu ala detailnya. Acara ini akan kami serahkan kepada Saudara Budi. Terima kasih. Budi anu biasa mah atuh pan kudu aya mere pagawean teh kan anu biasa supaya lancar. Urang teh pugu-pugu di ieu MC biasa. tuh. Tunggu kehancuran gerbang geus hancur. Esok itu. Oh iya, bebas ya. Oh, dengan yang 600-nya tinggal ngadahan beneran. Mangerakeun atuh Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Tuh, kan pintar. Dan para Masih yang ada lewat saya tuh. Masih orang cicing di situ. Tuh, macan. dan para pencinta RKM Radio kayu. di mana saja berada. Gitu nya. Acan. Kalau suri deh. Udah ya gitu. Hari ini kita akan dihibur oleh artis-artis KDI. Bud, Hah? kamu nanyakeun itu saha Nazar. Oh nanya. Di laut. Dari Prima. Agus KDI. Ati cek si ibu cina itu macam apa dari Prima. Yang imitan weh. Baiklah hadirin sekalian. Sebelum kita mendengarkan lagu-lagu dari artis-artis kita, tapi sebelum itu kita beri waktu kepada yang mau lewat. Nah, Iklan-iklan. betul lu. Lain gitu atuh iklan. Saya mau lewat. Oh, iklan di TV. Ah, iklan. Jangan ngetia di Amerika. Mas santai mas santai. Kadia atuh. Shit. Karena celi. Karena celi. Eta mah hayang santai. Kadia. Hayang kawin. Sok iklan teh sabarapa seribu atuh. Ikan kene. Iklan kan. Mama, sekarang aku sembuh. Mama, aku minum mobil jeep. Bisa grip atuh. Teh. Ngerakeun pisan. Lagi Dua santai iklan anu santai. Iklan mah suara nasi lembut cara RKM jadi bisikannya lembut suaranya. gitu kan supaya menarikkan sumen. Sok coba. Iya. Ibu-ibu ingin memiliki rambut yang indah, hitam bagaikan arang, Waduh. lembut bagaikan sutra.
wangi bagaikan bunga kesturi. Pakailah urang aring cap irung urang. Mana yang orang aring cap irung urang? Menyanyikan sebuah lagu dari petikan Roma Irama, Lari Pagi. Aya nama geus beurang atuh ulah lari pagi. Capek loh. Teu make sepatu segala. Ulah lari pagi atuh. Lari pagi penuh berang ya. Mohon maaf, minta diganti karena sudah siang. Kita ganti dengan sebuah lagu yang cukup juga enak didengar. Begadang. Ajakan kenang-kenang begadang mah ya nama. Rusak kesehatan. Kesehatan begadang mah. Gawe di dinas kesehatan. Penting urang geus begadang, nya ke kudu begadang deui ayeuna sok. Ganti atuh ganti. Penasaran? Penasaran naon? Sok kudu penasaran naon kan Nah, jadi jama ulah sok gede penasaran. Akibatnya kecilan lah sok ganti ulah penasaran segala macam. Lah ieu teh lagu naon anu kudu dinyanyikan? Begadang teu meunang, lari pagi teu meunang. ya sok naon? Sing garong. Cigarong mana eta? Cigarong mah urang. Pokona kieu lah. Mang Budi kade Mang Budi. Saya minta tolong